Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil syafa'atil azimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil dawlatil bahirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil ajyad wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdali. Amma ba'da salam ibadah nawakilan bisadayana kalau menjadikan puja serang puji ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga dilimpahkan ke baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, sadayana. Al-mukarramun, para sesepuh, para ajengan, para ustaz, wabil khusus kesepuan setempat untuk ibadah syukur hormat. Kehilaf Bapak Aparat Pemerintahan, Sahibul Wilayah, anu kupri ibadah syukur hormat, Sahibul Hajat, sekeluarga, kami anu kupri ibadah syukur hormat, Ibu Bapak Sepuh Anom, anu kubri baros dipi hormat. Alhamdulillah wa syukurillah ulang sadayana dina wong ieu tiasa kembal ngaliung dina acara syukuran, dina acara pangaosan, dina acara pengajian, dina acara tolak ilmu, dina acara niceun kabodohan. Nah, di bodoh boleh pikir gitu. Bodoh bodoh, leho gitu boleh dipikir. Tidak leho ini. Kamu bodoh, lamun bodoh kacanat nawa, dilaknat ku Allah, wes hesek disalahkan. Lamun urang terbodoh ke Allah, bodoh ke Rasulullah, bodoh karena syariat agama Islam, bodoh karena fardu ayan, kaburu maut nate keur dilaknat ku Allah. Kewenten seperti istri maut keur dikerok halisna, can jadi deui keur dilaknat ku Allah. Halis keur dikerok can jadi kaburu maut na keur dilaknat ku Allah. Kumaha tuh ya pun jadi heula halisna. Kumaha terjadi buru-buru bisa ke rumah. Da maot atuh dilana. Secara si Kanjeng Nabi lamun istri dikerok halisna. Tek maot dilana ku Allah, ai dilana teh ku dibagdan ku Allah. Nya sami we istri kenubak motor ngilanjingan ponok tiguling maot keur dilaknat ku Allah keur ka orang. Kumaha nyalametkeun anak dah hese keur dilaknat ku Allah. Talkin beda di urusan diajikeun beda di urusan anak geus beres hadinya disiksa ku Allah. Da urusan pribadi izin Allah. Dia kan nyaran-nyaran ayah rugi urusan doraka ayah. Tah bodoh kedah dipikeun disita bikin maut
bodoh karena bab fardu ain, bodoh karena syariat Rasulullah SAW, kada ingat dipikeun disita bujung maut dina wong ieu urang pikeun sakabik-sakabik. Kahiji meureun wong ieu teh syukuran walimah nikahnya. Kaduana syukuran karena sakabeh nikmat geus dibikin ku Allah ka urang sadaya. Terutama nikmat pang agungna iman Islam. Batur mah ayeuna anu can dibere iman di Islam. Dibere ge mungel masih angel we kufur. Alhamdulillah. Urang syukuran di dieu jelema gaduh iman, gaduh Islam. Kalua sehat afiat alhamdulillah dina bumi ieu ku abdi diwakilan syukuran sadayana ya Allah abdi sadayana syukuran kana sehat afiat ti Gusti. Batur mah ayeuna teh anu keur diinfus. Aya anu keur dirawat, aya anu keur nangkarak, aya anu keur disuntik, aya anu keur nyengir, aya ieu teh komo nyeri honto mah. Aya anu keur nyeri honto na keur dijeritaan aya. Urang malam dulu sehat, kurang syukuran, batur mah keur nyeri, urang mah keur teu nyeri, kurang syukuran wong ieu. Cager bari bager, alhamdulillah, cager bari bager, urang syukuran. Batur mah aya cager teu bager ayeuna teh. Aya nu bager teu cager, aya nu cager teu bager, urang mah kabeneran cagerna aya, bager aya. Mana kirina bager? Tolak ilmu bager. Mana kirina cager? Sehat afiat cager bager iman Islam taufik hidayah. Alhamdulillah urang mah ina gaduh taufik hidayah urang syukuran kumaha carana syukuran nya ayeuna ngupikeun pangaosan ning disebut pengaosan supaya gaduh pangaos munggu Allah ning disebut pengajian supaya menang pangaji munggu Allah dan jalmi mah di dunya teh ngan dua deui kan dua pilihan we al-alim wal muta'allim syarikan fil khair la khairu fima siwahuma. Al-alim anu ngawuruk ilmu fardu ain wal muta'allim anu diajar fardu ain syarikan fil khair duanana babarengan dina kaawisan. Guru moal nyambung, guru moal ngajaran mun murid. Yang itu deui murid moal ngajaran mun guru. Jadi duanana ge sasaranana sae nu ngawuruk agama nu diuruk agama duanana babarengan dina sae la khairo Rasul sampai nyarita la khairo tidak ada kebaikan sama sekali lima siwahuma selain dua eueuh kealisanana sampah munggu Allah naik ngawuruk sok wurukeun teu bisa diwuruk. Lamun diurukmu ngawuruk atuh, mun ngawurukmu diuruk atuh, nu alus mah nya belajar, nya mengajar. Eta mah dobel. Anu paling gote mah belajar henteu, mengajar henteu. Allah beas tolong gitu mah. Laskin Allah. Cek saha cek ulama mayakeun rezeki Allah, mayakeun kadaharan nu Allah dititahna mung cek Allah subhanahu wa ta'ala yuk kalu rizki wa yuk badu beri ari rizki aing di daharan anu disembah salian aing dititah ibadah mung ari rizkina di daharan cek Allah yuk kalu rizki di dahar rizki ku wa yuk badu beri disembah selain ku ari anu di dahar beas aing nu diinum cai aing ari nyembah kabatur cek Allah subhanahu wa ta'ala dina wong ieu urang wakilan ku abdi urang syukuran sadayana di antawisna ieu apa sadayana di semut ayeuna urang saling ngemutan urang saling nyelingan bahwa di dunia teh mun teu ngawuruk diwuruk atuh ai diwuruk mah meureun rotinan pangaosan bisi di dieu aya pangaosan Pak Ustaz setempat Pak Ajengan setempat pangaosan kupingkeun diwuruk ngaranna da urang geus bisa ngawuruk atuh lamun geus bisa wurukeun ajarkeun mun can bisa diwuruk diajar taratur lamun duanana langsung sae nya diwuruk terus diwurukeun nya diajar terus ngajarkeun ta anu paling awal mah ngajar henteu diajar henteu di antawis kesalahan urang adalah duanana henteu
Nah, dina wong ieu pribados moal nyaritakeun masalah laki rabi, moal nyarioskeun masalah pertikahan. Namun margi masalah pertikahan dengan laki rabi mah tos arapan musarapu. Anu arapal manutus arapu. Anu arano mangkiran apa tapi itu abdi bade ngabahas intisarina wae. Fardu ain. Anu mana fardu ainna? Kewajiban salaki jadi dikawal mah 7, jadi dikawal 5. Kewajiban istri sami ulang pamoget heula. Pamoget kewajibanana 5 heula. Ieu mah aki sami wajib kanini. Anu sami jeung sanes mamatahan kananten baru 5 umum. Kewajiban sebagai suami hiji ngelmuan, 2 makean, 3 maraban, 4 nyimahan, 5 ngenongan. Ngelmuan, makean, maraban, nyimahan, ngenongan. Ngelmuan pengulana, 2 makean, 3 maraban. 5 maraban naon ieu? Cek bahasa si anting maraban. Cek bahasa di dieu mah masihan mam. Awas kalau salah paham. Ayo isuk-isuk dipangaritkeun pamajikan. Maraban mah ku sangu sanesku. Luput awas kalau salah paham. Jadi maraban ku sangu lain ku diput. Bisi dicantingan nyebut maraban ke pamajikan teh. Ayo ulang dia mah maraban teh kan rumah biasana. Berarti maraban pamajikan make jukut gitu. Sanes. Nangis anu hiji ngamuan makean maraban nyimahan jeung ngendongan. Kurang bahas kahijina heula. Ngelmuan. Ilmu naon ku diurukeun. Da kedah diajar heula. Sanes dan baru seluruhnya. Pokoknya mas sebagai suami bakal ditanya ku Allah ngawuruk itu ke pamajikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Cek Rasulullah kabeh maneh kabeh teh ngamun. Maneh kabeh bakal ditanya tantangan lawan ayeuna presiden ngamun sa negara Indonesia ditanya ku Allah. Sabaraha urang nu teu salat presiden ditindak tegas teu bakal ditanya ku Allah. Gubernur beberapa provinsi ditanya, bupati sakabupaten ditanya ku Allah. Camat sakecamatan, lurah sakelurahan, RK saka-RK-an, RT saka-RT-an, sadayana ditanya. Bapak ditanya tentang pamajikanna, jeung tentang anakna, jeung tentang induna ditanya ku Allah. Tah ieu atuh namanya pangheulana kewajiban salaki ngawuruk istri teh ngelmuan teh nu mana pangheulana kewajiban ngelmuan teh cek dina kitab Nihayatul Zain, cek dina kitab Kifayatul Muhtadin, cek dina kitab Salah Tuhfah, mangga ditinggal kitab-kitab karangan para ulama jumhur bahwa lalaki ngawuruk ka pamajikan, bapak ngawuruk ka anak, sami nu kudu diheulakeun teh fardu ain nyaeta siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun jalmi terang karena derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti eta jelema teh bakal ngagungkeun, bakal cinta engke akhirna diagungkeun ku Allah. Ibu-ibu bapak-bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh lahirna dinten Senin, diangkat Nabi dinten Senin. Teras ngalih di Mekah, kunaon make ngalih naik di paehan, ngalih di Mekah dinten Senin. Jalan kaki sarat Abu Bakar Siddiq keadaanku dongkap teh ka Madinah duka sabaraha minggu. Jalan kaki na ka Madinah teh datang teh poe Senin, ari maot teh poe Senin deui. Lahir poe Senin. Diangkat Nabi poe Senin. Hijrah teh hijriah teh ngalih pindah di Mekah ka Madinah poe Senin, datang ka Madinah poe Senin, mautna poe Senin. Umurna 63 tahun. Galuh mitoha Abu Bakar umurna 63
galuh itu hadai sina Umar umur 30. Galuh minantu Sayyidina Ali umur 30. Galuh istri Siti Aisyah umur 30. Muncit kurban selama hidup di hari raya Idul Adha 63 ontak selama hidup. Ngamerdekakeun budak beulian selama hidup diperdekakeun ku Rasulullah SAW 63 budak beulian. Cek Rasulullah SAW a'mal ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umat kaulama antara 60 70. Galib kebiasaan umur umat kaulama 60 70. Nabi Muhammad dibilang tilu yusana. Abu Bakar, Umar, Ali, Siti Aisyah, Imam Syafi'i genep tilu. Antara ke Rasulullah SAW lalu umat ulama umurnya antara 60-70. Abdi nawardosan ke ibu-ibu ke bapak-bapak khusus anu yuswan atau genep 2 kademi HP tahun dari baik paling siuran nyawa tuh saat ibu bisi usaha ke genep 2 tapi si bapak-bapak ayah nu yuswan genep 2 11 bulan 21 poe. Jadi nak umur 22 mah hati-hatinya kada siap-siap ninggali kuburan mah. Pemilikan batu di ayeuna tahun deui tah. Ai mah 70. Eta mah moal wae. Diwat mah. Ada wala. Berkah yuswa atau selangkung minat tilu teh ku Allah dihaja piwaran meresan kan beres. Jadi ibu-ibu tadi abdi batas 7 kilo itu berkah liwati kami lebih titah beberes aliku Allah titah beberes itu beberes wae bisa ditilepan Allah engah-engah terus jadi anu yusa atau ngalanggung milep di rumah insyaallah mau tambah liwat hari kahoyo mau panjang yusuatnya yang telah kudu nalipak maneh we ulah lebih nggak sepuh di Cianjing mah kayak aki-aki nggak sekolah kayak aki-aki nggak sekolahnya ini nggak sekolah aja Cianjing mah punya aki-aki nggak sekolah punya ini nggak sekolah tahun naik kalau burnya untuk kan kesana saya tetap bahasa salah ya kita di Cianjing ayah aki-aki usahanya misal 80 tahun masih kena kiu tuh nah apa sih? Aduh itu yang ngalanan modal belum ada pengen sabaran katuhu saya depan modal-modalan yang putih demokrat orang dia mau insya Allah maunya mau lagi insya Allah tapi orang Cianjing begitu ada pipinahan video itu teh hadirin sadana tos Nabi Muhammad SAW ibu kedah terang bapak kedah hemut Nabi Muhammad lahirna dinten Senin diangkat Nabi dinten Senin hijrahna dinten Senin dongkap ke Madinah dinten Senin mautna dinten Senin Isra Mi'raj wengi Senin cekap segitu kehebatan Nabi besar Muhammad SAW ibu kahiji Allah Subhanahu wa taala para itu benteng atasnya saya langsung ke itu menjalani rekalnya tapi saya lagi tapi ke sana kopi kan ibu sekedap nanti mau alami ngawal saya sekedap tapi hayang sekedap kui iya kehebatan Nabi besar Muhammad SAW mula kunaon ini maka diagung-agung nyamaran ngagung dengan Allah namun ibu-ibu bapak-bapak terang keagungan Nabi Muhammad SAW cekap ngagungkan Rasulullah berarti ngagungkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji keagungan Rasulullah adalah namanya diangkat oleh Allah tinggi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Iya dalil bahwa Rasulullah namanya diagungkan Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Aing anu agung geus ngangkatkeun laka ka anjeun Muhammad dzikrok ngaran anjeun wa rafa'na kami yang maha agung geus ngangkatkeun laka ka anjeun dzikrok
ngaran anjeun namamu ku angkat tinggi-tinggi, namamu ku tinggikan sekali. Jadi cek Allah ngaran anjeun Muhammad ku kaula diluhurkeun, anu ngaluhurkeun ngaran Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Engkau pangkat derajat jasad dan kedudukannya ulang nyaritakeun ngaran heula. Ngaran Nabi Muhammad geus tinggi luar biasa, ngomong pangkat dan kedudukannya. Hiji kehebatan ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala iza zukiro ismuka ma'i. Catat ibu-ibu bapak-bapak ya kumulan kali sepuluh senal ya pengawasan lain heureuy, lain lelucon, lain bodor, lain lawak, kudu bener-bener direnungkan bahwa Nabi Muhammad SAW saha. Nabi Muhammad pang agungna makhluk Allah nepikeun ketika Allah iza zukiro ismu kamai, lamun ngaran aing disebut pasti ngaran anjeun disebut, lamun namaku dibaca pasti namamu harus dibaca, ngaran aing dibaca ngaran anjeun teu dibaca Muhammad teu jadi ibadahna. Jadi kehebatan Nabi Muhammad SAW namanya harus bergandengan dengan nama Allah, kudu ngareneng dengan Allah, teu meunang dipisah-pisah. Kakara nyaritakeun ngaranna geus hebat. Urang contohkeun Nabi Muhammad ngaranna kedah ngareneng jeung ngaran Allah. Lamun Nabi Muhammad teu direnengkeun jeung ngaran Allah ibadahna teu sah. Contoh kahiji nu teu sah teh ieu. Ada koma tahiyat dina salat, khutbah Jumat, orang kafir asik Islam teu sah lamun ngaran Nabi Muhammad teu disebut. Umpamana aya teu ada sanajan alus soratna hebat lagamna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tong dibaca teu jadi adana. Salat na atahiyat ibu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tong dibaca teu jadi salatna. Khutbah Jumat rukuna aya 5, hiji maca alhamdulillah, kadua sholawat ke Nabi, tilu wasiat takwa, kaopat maca ayat dina Quran, kalima ngaduakeun muslimin muslimat. Khutbah Jumat rukuna aya 5. Rukun khutbah Jumat nu kadua sholawat ke Nabi tong dibaca. Jumatan teh teu sah. Kunaon Jumatan teu sah? Sabab khutbahna teu jadi. Kunaon khutbahna teu jadi? Ngaran Nabi Muhammad jadi sebut. Khutbah Jumat teu jadi dan Nabi Muhammad teu dibaca ngaranna. Ngalemet Jumatanna teu sah, da khutbahna teu sah. Kaopat aya orang Kristen dongkap ka pausan setempat. Cek orang Kristen teh singko Cina Kristen. Assalamualaikum. Salam. Aya naon kok? Oh, Pak Ustaz, nih saya mau masuk Islam harus bagaimana? Oh, si Pak Ustaz, gampang kok ikuti saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Cukup kok sudah. Terus Islamna sabab wa asyhadu anna Muhammadar Rasul teu dibaca. Naik teu hebat kumaha? Islam orang Kristen, Islam orang Hindu teu jadi, Islam orang Buddha teu jadi. Lamun maca asyhadu an la ilaha illallah wungkul teu make wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat teu jadi sanajan husu lamun teu make Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngaran Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah wa rafa'na laka dzikrak, kami yang maha agung telah mengangkatkan laka kepadamu Muhammad, namamu ku angkat tinggi-tinggi, namamu ku tinggikan sekali. Ciri luhurna ngaran Nabi Muhammad kudu ngareneng dengan Allah, kudu berdampingan dengan Allah, teu meunang dipisah-pisah. Idza dzukira ismi, lamun ngaran kaula disebut, dzukira ismu kamai, ngaran anjeun Muhammad kudu disebut keun Allah Subhanahu wa taala. Aya nama firatulah supaya hengal-hengal ngangosna tapi kahartos
nyaritakeun kahebatan ngaran Nabi Muhammad dina ibadah sesah. Lamun di dieu aya masyarakat ngaranna Muhammad, mimiti nama duka ujang, duka asep, duka dede, dan kali itu ngaran Muhammad tulis dina KTP ku tulisan Laten eta KTP tong kacana KWC hukumna makruh sanajan Muhammad ditulis ku Laten cek kita marok ke logo dia sarah bidatul hidayah walau bi qalamil hiji sanajan ku tulisan Laten, tulisan Inggris, tulisan Jawa, tulisan Jepang, tulisan Cina ngaran Muhammad dina KTP teu kenging kacana KWC makruh ngaran Abdurrahman teu kenging kacana KWC Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus sami ngaran nu diagungkeun ku Allah tong kacana KWC termasuk Muhammad sanajan ngaran kurang tulisan Laten heupan Muhammad. Itu ibu pasadana. Yang kedua, bisi hoyong terang, alitan we, di dieu aya jelema, dipacok oleh, diseret cala, halo, di mana sih? Diguna-guna, diganggang, disantek, utah getih, nepikeun ka keluar buntelan bau, ieu disebut tauh beraja. 2 poe tong diubaran bisa tewas jelema. Mati na teuh beraja. Sakti natur belajar sihir tingkat tinggi lain mati disolangan ku Allah dimatikan kurang kedah gaduh penangkalna lamun aya jelema utah getih aya buntelan rambut buru-buru ubaran dari ubaran buru-buru 2 poe bisa tewas kawan izin Allah kejahatannya luar biasa neangan daun seureuh anu jaluna ibu jelema mun utah getih geus biasa tapi lamun aya buntelan buuk dina getihna eta mah luar biasa eta. 2 poe tong diubaran perjanjian jeung setan tukang keluh bisa mati dalam jarak 2 hari. Ongkosna biasana 30 juta. Harga maehan jelema 30 juta ke atas tah. Pangmaehan geus anu tah 30 juta. Lamun teu 30 juta moal laekeun 30 juta ke atas. Itu tukang santet. 30 juta ke atas maka kita mah perjanjian jeung setan keluar mali surangna lamun teuh eta teuh beraja utak gede budak rambut loh anu bukan euy tah kada curiga buru-buru neangan daun seureus jalukna ieu terang daun seureus jalukna ari jelema jalukna ai jelema jalukna nyaho ai daun seureus jalukna nyaho tuh jadi ibu-ibu mah sabadalah namanya jawab deh lamun ibu dibere madu jeung dibere racun mending mana mending di madu mending di racun ayo dua lagi mentok dibere madu salah dibere racun salah itu jadi sami seureus daun seureus jaluna teh nu nyamung uratna tah jalmi lamun disusu ngaluarkeun susupna teh ku daun seureus jaluna ditempelkeun bari maca ayat kursi 17 kali mun teu dikaluarkeun buru-buru nek maot sok hensek cenah kesakarat teu ibu hasadana kepingan kedatnya je hiji dipacok oleh, disertala, diteluh, diwajib, diguna-guna, disantet, diganggau, disihir, kutah getih, atauna ibu-ibu ngadarah wae, headline, nipas lain, istihadah ngarana, nus dokter mana can cager wae, nus bidan mana can cager wae, nus ubar naon can cager wae, karunya ibu ngadarah mah susah, landauna di apotek aya mahal ngan hese cagerna, cobi bisi ibu gaduh tetanggi, gaduh keluarga, boga penyakit ngadarah, geus tahunan, geus cager, panulis ke ayeuna bisa hadir. Resep dari ulama, bukan resep dari dokter. Bisi aja mah, hiji diteluh, diguna-guna, diganggau, disantet, utah getih, ibu-ibu ngadarah wae, headline, nipas lain, eta darah penyakit disebut istihadah, wajib sholat, wajib puasa, mubaranana sarua jeung budak disunatan, merejil wae getihna, geus pake betadin, mancer wae, geus pake sulfat, mancer wae, sok kemaskan, ubarna sarua jeung nu kaluar getih tina irung. Kaluan getih tabaham nadara budak disunatan merjal getihna ubarna sarua jeung kaluaran getih tina irung. Getihna getih beureum. Getih hejo mah tong diubaran. Eta mah harus diabadikan.
bukan di dia ngaran aja begitu aja. Oh, sarua yang diganti leho. Malahan ayah nurut sepuluh jangan rujak leho di janti mah. Rujak porong, rujak leho, ngan terus di mana? Terus utah geti, keluar geti sanyawa, budak disunatan berjel, ibu-ibu ngadara, ubana kami jadi pacok orang. Jang penutup jalan darat, ngaran Muhammad ditulis opat jajar. Coba ibu ya. Iya mah abdi lagi dicek dukun nyaritakeun kehebatan Nabi besar Muhammad SAW. Kadang-kadang mungkin abdi nyaritakeun pangkat, jasad, kedudukan dan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Iya mah urang nyaritakeun ngaranna hungkul, ngaranna heula. Tadi teu ka kana KWC, lamun ditulis na KTP. Kedua ngaranna kudu ngaranna di ngaran Allah. Yang ketiga, bisi aya nu darah. Isi halosnya darah penyakit. Turun-turun, kalau budak disunatan, keluar baik geuting. Sok mencemasan, atau keluar sariawan. Sami uangan kieu, ngaran Muhammad ditulis opat jajar. Kieu nulisannya. Upama ieu na piring bodas. Langsung. Lewatin Pak, lewatin. Betul. Nah, ngaran Muhammad ditulis na piring bodas ibu. Mun aya piring bodas, mun teu aya mah kertas. Nyerat aku Ja'far nu beureum. Lamun Ja'far nu beureum teh kostat merah, lisah, paranti nulis sisil, beureum warna nulisna kieu. Nulisna ya, mim kupikeun bisi ayeuna mah can penting isu pageto aya nu ngadarah kakara inget naon warna tah ayeuna mah can penting da can aya engke di mana aya nama emu mim ha mim dal Muhammad ngaran Muhammad dipotong-potong tong hiji ke dibu bisa kita mim ha mim dal Muhammad kesebuhan terang bisi gaduh jamaah di pajak orang yang nanti di bubrah mah sarua jeung turun beraja teh ya di bubrah mah kalau di pajak ayeuna 2 poe tong diubaran bisa tutup dada eta peurahna mati ku Allah dimatikeunana urang mah kedah gaduh penangkalna mim ha mim dal Muhammad opat jajar terang acom dina sakeran ka atas kita tolong we sekretaris teh diancamkan pada luntur macana kieu ya Allah abdi nuhunkeun kaberkahan ngaran Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah Fatihah tilu sholawat tilu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad keun we biasana nu ngadarah sok eureun budak disunatan geutina merejel we sok eureun nu tah geuti biasana sok eureun anu aneh mah dipacok lain. Ini logo nangis gede, is baru purah nak dia acuk temahi. Lamun nggak kita cai biasanya purah nomor jel jika yang ngadorong tijero si purah merjel. Lain keampuhan dua orang, sanes kehebatan jampe orang, tamak kehebatan ngaran Nabi Muhammad SAW anu mesti dimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na laka dzikra ketika Raja Asma Muhammad ketika ngaran Nabi Muhammad ditulisna kertas diancamkeun kai lentur ngahimkeun kai dibacaan Fatihah tilu salat diurut asup kana badan terus karena darah daging merembet akhirnya Raja Asma Muhammad asup kana badan kabeh bisa ular racun serangga kalau wanita budak-budak gandong jeung santet dikeluarkan ku Allah ku berkahna ngaran Muhammad sallallahu. Jadi lamun aya jelema dipacok orain tong nurutan urang ke anting. Urang ke anting mau dipacok orain tadi talian. Lamun dipacok inung suku talian betis. Mau dipacok betis talian pimping. Lamun dipacok pimping talian betul lawan dipacok huluna. Nah, ya nanti udah dengan bohong-bohong.
Jangan mari pada Korea tangan. Ribut nih aman gebong gitu di talian gebong di batak keluar di tenggelek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modalnya buta abang kan. Tapi kan kenapa dari talian kita mengaji? Itu di talian setelah mau naik ibu memang ke paisal ke orang itu utama. Mau dipacok iya talian iya bener. Dipacok iya talian iya bener bisa merembet jadi berahna. Ari dipacok talang mah deui jalma lianana ngan buh-buhna. Jadi ulah eta mah cekolot baheula mun dipacok orang talian lamun dipacok genung suku talian betis kalau bah dipacok irung mah deui nalian teh beunna. Salah ulah. Tos cekap yang kedua. Anu kahiji jang jampe jang du'a anu ngadarah atau darahnya keluar wae ngaran Muhammad ditulis diurus bakal ditutup jalan darahnya ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sekitar naon ayat diambil syarah burdah syarah dari khairat ayat kehebatan ngaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua isi ibu apa di dia ayat dami neka jual tanah neka jual kebun neka jual sawah neka jual imah can laku wae geus pasamplang tanah ini akan dijual tapi can laku wae coba nengan nu hayang darah no hayam darah, hayam parawan no parawana kok salah paham parawan hayam ari parawan jelema mah tuh di tanah nyorna darah lanternya kalau teh pan pangeulanang dokter jadi hayam-hayam dari sing menurut sanak kon ayuna ngan syarat kena dibersihan ulah ayat tai hayam ulah ayat beti hayam diwasu heula terus dibersihan bungkus ku kapas kosmetik. Jam panglaris dagang sami ibu geus pasangplang tanah ini akan dijual kana kue kebian punya lira. Ibu gaduh warung supaya laris sami panglaris paling cepat adalah nu hayam darah dibersihan ulah aya teh hayaman dibungkus ku kapas kosmetik. Jam panglaris dagang. Ibu-ibu yang laris dagang hayam sing murah. Lamun batuna jual rokok 10.000 2.000 jualna. Eta mah entong ringkekeun iku aing dibelina kabeh dan jual deui. Ayeuna ge bakal lunas bakal laris. Entong bisi bangku. Eta mah jambe teh bener. Dibungkus ku kapas kosmetik, bisi di dia maklar, calo tukang jual beli tanah. Dibungkus ku kapas kosmetik, dibayur ku minyak sengitna tong make alkohol. Minyak sengitnya jangan pakai alkohol. Namun minyak sengit alkoholan hodamna mu'anarah. Hodam adalah ruhani bangsa malaikat. Satu huruf Quran hodamnya 40. Pantas Quran dilatenkeun haram. Nulis Quran kulaten haram. Nulis Quran dirobah hurufna haram ibu. Kidianatul Thalibin wa tahrumu kitabatul Quran bil ajamiyah. Haram nulis Quran ku tulisan selain Arab. Pokokna mah Quran tulisan Arab dijepangkeun, diinggriskeun, dijawakeun, dilatenkeun haram ceuk kitab al-itqan fi ulumil Quran Syekh Jalaladdin Suyuti, Syekh Al-Burhan fi ulumil Quran Syekh Badruddin Jaltasi, Syekh Rawail Bayan, ceuk kitab Manahil Irfan, ceuk I'anatul Talibin, ceuk kitab Tasawuf Mustafidin. Pokokna mah Habib Usman Mufti Betawi dina kitabna Ibnu Samin nyarioskeun bahwa Quran ditulis dengan dosa besar dan bahaya besar karena merubah huruf Quran bisa jadi murtad. Kitabna Ibnu Samin ayat abdi karangan Nabi Usman. Saya sepakat dengan Mufti Johor Habib Ali bin Thohir Al-Haddad dan Kiai Hasan Bisi Cicerung Sukabumi bahwa Quran ditulis hukumnya dosa besar. Habib Usman tulisanana di Mufti Malaysia Habib Ali bin Thohir sami nyebutkeun haram ditulis kulaten tapi kayaknya dilatenkeun bisi undangan nikah undangan hitanan di luhur bismillahna ku tulisan laten haram begini bisi yang terang-terang mah kena puguh kitabna anjeun ka anti di bajuna ku minyak sengit untuk aya alkoholan bangsa hajar aswad misi berarti jumatannya. Ali minyak parfum nu aya alkoholan nu terang ibu-ibu.
anu terang mah ibu-ibu anu kieu tah minyak anu alkoholan mah tong kacana KWC KWC jalahan ya biasana lamun candahar abis sopi ngomong sok salah dan candahar salah bisa awal kieu ibu bedadan ieu lamun minyak parfum aya alkoholan disemprotin tenang kasana salat ente ka WC tengah jarak so anu terang ibu-ibu kumaha mun teu salat aya nu ngamanah aya Habib Usman Mukti Betawi nyarios kieu wa yufa di hampura di mana-mana minyak parfum campur alkohol asal campuran alkoholna sakedip ibu terlatih sekali kena campuran alkoholna itu nyata sebaiknya jangan kebawa sholat iya aku bisa lagi ya ibu gede semprot bajuna nek sholat laanna bajuna namun semprot kelekna nek sholat laanna kelekna sebenarnya entahlah urusan alkohol mah di minuman keras di parfum tetep kayak minggat sanak sholat kieu parfum nate anu misik hajar aswad geus dibungkus ku kapas kosmetik di minyak simitan asupkeun kana plastik baca di tempat tepan yang harus kiblat di tempat tepan yang harus kiblat ibu-ibu embok kieu bapak-bapak sila yang harus kiblat bacana kieu Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat An-Nasr bacana 313 kali. Pengajaran gitu, pengajaran. Ibarat 311 kali itu disana yang 10 kali mau mati ulama 313 ngus dibaca 313 kali lamun nekat jual imah harupun imah digaling sajegal kubur lamun nekat jual kebun tengah kebun galing sajegal kubur eta fitnah hayangna lamun nekat jual sawah di pinggir sawah dilonekeun lamun gaduh toko simpen dina laci lamun gaduh warung supaya laris simpen na lomarina tukang dagang dari dalam dibawa tukang ojek yang laris alam tukang ojek yang mahal telah melagel gula kita terek beberapa di loko itu iya mah nyaritakeun asihan alam nasroh laka sodok jang kalancaran rezeki kalancaran dagang kalancaran usaha tinggal tafsirna hiji tafsirul bayan tafsirul ma'ani tafsir Imam Sawi tafsir Imam Nasafi tafsir Imam Husin tafsir Imam Abi Sawad di abdi ayat tafsirna nyarioskeun dina surat Al-Nasr kehebatan Alam Nasroh laka sadok untuk kelancaran rezeki keberkahan usaha bisnis jadi lancar abdi ijazah si Abu Ya Bustami Pandeglang sareng ti Ang Muhyiddin Jamu di Pati Anjur sareng ti Mah Muhyiddin Pangguragan Cirebon Alam Nasroh laka sadok 313 kali dibaca karena anda payandara lamun nek ngajol kebon gali sajeungkal di tengah kebon kabur mesti kabur kawan saminggu lamun teu laku saminggu tah keuring masing-masing Ismu bakal dimpesono nya alhamdulillah kasepuhan ieu saipul bait sobadat mulem kita ai malam Senin mah biasana moal biasa da ending bade rutina sok capek kumaha di ieu mah kahiji tos asa sareng sadere alhamdulillah dinten Senin hadir wengi minggon hadir mudah-mudahan ilmu ngasih manfaatnya aminnya anu pangantena ieu putarna ya ketina sing mulus rahayu berkah salama terakhir ibu-ibu
nyariuskeun kehebatan ngaran Nabi Muhammad kieu. Ini tadi hebatna Nabi Muhammad ngaranna telah ngareneng di ngaran Allah ceuk ulama. Kadua kehebatan Nabi Muhammad namanya sikeing kacana ka WC ceuk ulama makruh. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW kehebatannya luar biasa. Namanya diagungkan Allah, termasuk anak buah Nabi besar Muhammad SAW ngaranna Muhammad yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, yang meneruskan pengajaran-pengajaran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi Muhammad SAW ngaranna Muhammad, pangkatna kaliber dunia, raja wali sakeduh metu saucat nyata, bisa napak santang, bisa hiber di atas mega, bisa ngahirupkeun nu maut, bisa ngamotkeun nu hirup kawat izin Allah. Anak buah Nabi Muhammad ngaranna Muhammad. Jadi abdi terakhir pada ngabahas ulama besar, wali agung, pangkat kali berdunia, anu pangkatna kutub, raja wali sabunda ngaranna Muhammad, anu ku abdi pernah di jarahan makomna, pernah di dongkapan makbarohna, eta ngaranna Muhammad, anak buah Nabi Muhammad, geus sakti mandaguna, sakeduh metu saucat nyata, bisa ngapak kancang, bisa silat di atas mega, bisa ngahirupkeun maut, bisa ngamotkeun hirup kalawan izin Allah, kalawan syafaat Nabi Muhammad SAW, berkahna ngikuti Nabi Muhammad, berkahna tindakan Nabi Muhammad. Coba catat dia kurang kalinya, abis nyaritakeun, memeh nyaritakeun panglima tertinggi, memeh nyaritakeun komandan tertinggi Nabi besar Muhammad SAW, anu ngaranna Muhammad, gaduh ngaran 200 hiji ngaranna ge. Ya ayyuhal mustamil Nabi Muhammad, Toha Nabi Muhammad, Yasin Nabi Muhammad, Ya ayyuhal mudassir Nabi Muhammad, Ahmad Muhammad keneh, Sa'lullah Muhammad keneh. Jadi ngaran Muhammad aya 200 hiji, ngaran Allah aya 88. Panghebatna ngaran Nabi Muhammad teh Muhammad. Tah anak buahna ngaran Muhammad geus jago, memeh nyaritakeun Nabi Muhammad pangjagona, urang nyaritakeun anak buah Nabi Muhammad pangjagona, supaya urang terang komo komandanna, komo pemimpinna, anak buahna geus sakti. Hiji catet Raja Nabi jeung Rasul ngaranna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, makomnya di kamar Siti Aisyah di Madinah di Masjid Nabawi, abdi kantor sejarah. Yang kedua Raja Imam Sadunya Imam Syafi'i ngaranna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, makomna di Kairo Mesir, abdi kantor sejarah ka Imam Syafi'i. Yang ketiga Raja Wali Sadunya, pangkat nangan hiji-hijina Allah duana Imam Ghazali, Hujjatul Islam Imam Ghazali, ngaran aslina Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, makomna di kota Tus, Iran, abdi kantor sejarah ka Imam Ghazali di kota Teheran, naik kapal ke kota Khorasan, naik kapal kota Mashhad, terus naik bus mentok di Teluk Persia tempat perang Irak di Iran, aya kota At-Tusi tempat makam Imam Ghazali radhiyallahu di Iran. Yang keempat Raja Wali ahli hadis, Raja Wali di nabab hadis sadunya Imam Bukhari, ngaranna Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, makomna di kota Samarkand di jajahan Soviet. Adi pernah jarah ka Imam Bukhari nu ngaranna Muhammad bin Ismail Bukhari di jajahan Soviet. Mungkin ku adi dicaritakeun naon kehebatanna, naon pelajaranana. Yang kelima Raja Wali sadunya hebat luar biasa, ngaranna Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di kota Trim Hadramaut zaman selatan. Saking saktina ieu wali, lamun maca tasbih gunung oyang, lamun maca tasbih dan daunan di salda, subhanallah subhanallah subhanallah, eta gunung ngariem lamun maca tasbih. Saking saktina ngaranna Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, makomna di kota Sambah di kota Trim di pekuburan Jambal, Kakad Sahibur Ratib wa Kutub Habib Abdul Al-Haddad, sarang Imam Abdurrahman Sedap,
Imam Abi Bakar Sakron, Imam Umar Mihdor, makomna nariung di kota Trim, Hadramaut, Yaman Selatan. Tapi mukodam namanya Muhammad bin Ali, cien pelajaran sekedar. Yang kedua, Raja Wali dina Torekot, Saduja, Torekot, Pangcabona Saduja, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Raja Torekot Naqsabandiyah narana Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsabandi, makomna di kota Buhoro. Abi kantos jarah ka Imam Naqsabandi di kota Buhoro, jajahan Uni Soviet. Ngaran nama Imam Naqsabandi teh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsabandi. Kumaha kesaktianana? Ieu